koret maka tingali udud oke nyabutan hiji-hiji siga nyabutan bulu kerek namrak atuh ari udud teh namrak tuna pret hiji geuleuh aing aya ceuk salaki ceuk teh rada ngahulang da jelemana teh haji palurah ke naik urang mah ka kantor desa jalan kaki yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor desa naik mercy tapi hasil korupsi moal walagri moal bener teu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Palawargi anuku pribados dipihormat dina sataun teh aya 12 bulan Masehi diawali ku bulan Januari. Coba sasarengan Januar, Feb, Mar, Ap, Mei, Jun, Jul, A, Sep, Ok, No, De. Pamisasi Hijriyah dikawitan ku bulan Al-Muharram. Sok sasarengan hiji Al-Muharram, nu kadua Safar, nu katilu sanes mulud Rabiul Awal. Keur mah tarik salah ngaji matak ge ulah nguseup wae. Diulang Al-Muharram, Safar, Rabiul San, Jumadil, Jumadis, Rajab, Sya'ban, Rawah, loba tinggian eupan tah. Tos Sya'ban Romad, tos Ramadan tos Syawal, sanes hafid Zulqa'dah. Mun hafid kadituna rayagung Zulqa'dah, tina opat teh tina 12 bulan teh aya 4 bulan anu disebut syahrullah, bulanna Allah. Hiji Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, ayeuna ya ayeuna teh Zulhijjah. Tos Zulhijjah Al-Muharram, 3 bulan berturut-turut. Anu sabulan mah papisah Rajab. Ai Rajab teh tina kata tarzib, artina agung jeung mulia. Jadi bulan ieu teh bulan anu agung, bulan anu mulia.
Nah make disebut agung jeung mulia sabab syahrullah bulana Allah. Setiap bulan teh aya amalan khusus anu teu tiasa dilakukeun di bulan nu lain. Ngaji ya mah dilemur meh kaharti ku sadayana. Jadi ari metodologi dakwah teh kedah dianggo. Ya ayuhan nas khatibun nasa ada qadri uqulihim. Pendakwah, penceramah, mubalig, mubaligoh, mun ngaos ten tinggal audien, situasi, lingkungan, kultur, budaya, pendidikan, ekonomi kudu kitu. Oh ieu mah dilemur bahasana anu kedah mudah dimengerti. Ansok aya jelema teh hayo we eta unggal ngaji nerangkeun zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu fil amar fil madi aqoma, atu fil amar fil madi ata, zakat wajib, salat wajib, sumuhun salat wajib, zakat wajib, keur saha zakat mah ari wajib zakat mah keur mujaki anu nisab jeung haul. Nerangkeun zakat mah dimujaki dinu beunghar. Ieu mah hayo he unggal ngaji nerangkeun zakat ari nu ngadengekeun hor menang BLT, menang PKH, menang bansos, atuh da moal aya nu zakat atuh da eta mah bereun. Kang tong direkaman bentar ya. Sok aya jalma nu teu ngartos leres teu? Ye, mun masrahkeun panganten, masrahkeun we hiji nendah hapunten, dua nendah pidoa, tilu terima kasih, kitu we geus. Umeuder ngaji hayang kapake. Pan batur teh nu ngilu teh candalaang ieu teh. Nyahonya lalingit beteung teh nu ka warung nu neangan nyaeta atuh lila we si eta mah aya teh nu kitu aya teh mungkin meh kadengeun aya da jelemana ge ya. Tina 4 bulan teh syahrullah bulannya Allah. Nah cenah make disebut mulia jeung agung sabab setiap bulan teh aya amalan-amalan anu teu tiasa dilakukeun di bulan anu sanesna. Naon contona? Saum fardu pandina sasi Ramadan nungkul sanes leles teu? Leres teu? Nah ari kecuali kodo beda deui eta mah. Ieu mah saum fardu pandina sasi Syawal sanes mung. Ta ayeuna Zulhijjah amalan naon ye di bulan ieu anu teu bisa dilakukeun di bulan anu lain? Haji. Sabab wukuf rukun teu sah hajina upami teu wukuf. Ari wukuf iraha berdasarkan kalender Hijriah yang dikeluarkan otoritas kerajaan Arab Saudi, wukuf jatuh di hari Kamis. Jadi wukuf teh Kamis tah. Teu tiasa wukuf dilaksanakeun dina kaping 10 sabab 10 mah lebaran Idul Adha. Haji mah wukuf mung tanggal 8. Ayeuna menang teu wukuf ayeuna. Teu kengeng, teu acan waktosna. Jadi bulan ieu teh mulia. Nah, sabab bulan anu luar biasa aya amalan anu teu dilakukeun di bulan anu lain, di antawisna ibadah haji. Wukuf mung kaping 8 disebut yaumul arafah. Deuh bab haji heula memeh bab nikah. Keur saha jalma anu dibere rezeki
wa yakunu badanuhu sahihan, diberi rizki, diberi sehat, tidak mau melaksanakan ibadah haji, faktorna teh hiji sieun mati, nu kadua sieun rugi, hek maot eta jalma maotna dina kaayaan Yahudi, Nasrani, Majusi, nauzu tah. Hei, wajib haji teh keur nu istitaah, mampu. Pelebah bab mampu, motivasi untuk pergi haji make huruf qasam, wallahi billahi tallahi, aya jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji dagang roti, lain glosir, lain gaduh pabrik, ngadagangkeun roti ngalah komisi, tidunungan 1.000 dijual 1.500, boga batik sapoe 15.000, 2 kali dagang nate jeung sore di emper toko dunungan, isuk pamajikan bada asar salaki dikumpulkeun boga batik 30.000 sapoe, nabung mun sabulan teh 30 kali 3 800, 10 bulan teh 8 juta, hari 10 tahun langkung ti 80 juta. Tah ayeuna teh demi Allah tos di Mekah persiapan bade ngalaksanakeun ibadah haji tina duit 30.000, bapak teh jeung ibu geus mampu. Nah mana mampu teh ngomongna ari udud dengekeun sesok hayo sia sabaraha udud sia udud ayo sabaraha udud leuwih ti 30.000 sapoe sabungkus, lamun dikumpulkan 10 tahun geus 80 juta haji acan udud tita tadi teureun-eureun. Hah arek kitu wae hirup, lain nek curum caram, lain nek curum dedeh jeung nyaah, nasorupkeun harta di jalan anu dipikari ku Allah, sabab harta mah demi Allah ditanya 2 kali ti mana meunangna jeung dikamanakeun nasorupkeunana. Tah hadisna ge sahih muttafaqun alaih. Awas ya, hati-hati ka Mekah acan udud ese magnum sampurna mil ngepluke udud ari ngomong teu mampu, teu mampu teh keur ka Mekah, ari keur udud mah mampu. Aya ka jelemana ge da keur udud noyon jelema teh mun dikumpul-kumpul yuni demi Allah imarah nyata Pak, abdi mah ngajina teu direkayasa, tukang roti 30.000 sapoe pamajikan 15 salaki 15 ngawujud bisa ngalaksanakeun rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Atuh jadi motivasi atuh. Gitu maksud ngaji abdi mah. Tidak ada perkataan yang paling baik di dalam Al-Quran dan Al-Hadis selain mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada tak kalimat nu hade mah. Kita berpikir atuh sejenak. Tukang kerupuk orang mana duka lemur mana dagang di lemur abdi ngangkleng unggal isuk ngesian ka warung-warung aya 12 tahuna di Cipanas teh dagang kerupuk teh dionang kemari walimatus safar, alhamdulillah ya Allah ka Mekah batur mah bati kerupuk. Ieu mah boga duit melian manuk ke melian manuk. Ya. Manuk dibeli coba. Hah?
Ye can nguseup sia dengekeun ye nguseup mah inoy dengekeun inoy tongkol krohto esen nogna ge kokoneng napan pamajikan mah dang jeung kurupuk ai nog mah dipake eupan cik urang mah nog teh atuh dipake daang anak pamajikan ieu mah dijieun eupan pamajikan daang jeung dorok-dok aya da jelema teh rada hideung leungeunna teh tapoe wae haji haji atuh batur manggeus kamar rekah tina dagang naon kurupuk dagang roti ari kudu dicaritakeun maloba inspirasi motivasi pergi haji teh pemulung bisa pergi haji tukang jamu gendong bisa pergi haji bener lain bohong nyata da kurima mantan pegawai Kementerian Agama di bagian haji jeung umroh jelas katingali ayen ku mata saksina ge loba karyawan tukang roti pemulung jamu gendong tukang baso batur mah boga duit teh narabung teh ye cau nu aya di hareupeun bapa teh lain pelak kamari pelak tahun iraha tah nu kamar kahayeuna teh lain duit anu kamari nabung da urang mah perintis bukan pewaris bener teh ladang tani melak tomat melak engkol melak bawang dikumpulkeun hayang umroh memeh maot ladang tani melak bawang melak engkol melak tomat untung jeung rugi mah biasa dina untungna ulah takabur dina rugina ulah aral nah sabab aya amalan anu bakal ngahampura dosa ku sabarna kitu mangecebrak we marahal ubar-ubarna ge untung aing mah untung henteu dosa we namahan aral teu cara keur mahal ngahene ustad ngalewatke tutupan di semental ladang tomat teu bedegong jelema teh aya da aya koret pan jelemana si eta mah da jelema koret mah katingali udud oge nyabutan hiji-hiji siga nyabutan bulu kerek namrak atuh ari udud teh namrak tuna pret hiji geuleuh aing aya ceuk salaki ece teh rada ngahulang da jelemana teh haji ya haji bisa nggak dilakukan di bulan Syawal nggak bisa hanya bulan Zulhijjah hari tanggal 8 teh wukuf tah ye keur urang ajengan manawa-manawi teu kaabotan atuh jauh di jugjug angang di teang belaan tadi teh teu ka kebon dah hayang ngadengikeun ngaji ti Cianjur kupingkeun muga-mugi we atuh janten ilmu nu bermanfaat maslahat kanggo nu ngadugikeunana manfaat kanggo nu narimakeunana janten ilmu nu bakal nyaangan tur nganterkeun ka surgana Allah amin hiji tah haji barang siapa yang berhaji tidak ropas, tidak pusuk, tidak jidal, surga pahalana. Haji ke haji, umroh ke umroh, Ramadan ke Ramadan, diantaranya ada kiparat penebus atas dosa yang kita lakukan. Nah, naon atuh ari ibadah haji bedana jeung salat? Beda. Ari salat mah di dieu menang, di Cianjur menang. Ari ibadah haji mah wukuf mung di Arafah. Leres teu tiasa wukuf di gunung ngarariuh di Tegal. Teu tiasa wukuf di dieu. Tawaf mung dina Masjidil
haram teu tiasa toab di masjid eta tanu tadi dihanap bisi kete beres asar aya numui 7 kuriling eta mah sanes toab stres loba nu nagih beda teh haji jeung salat santri kudu apal ngaji atuh dina kitab Padoil Amal beda wukuf mung di Arafah toab mung di dalam Masjidil Haram sa'i hanya dari Bukit Sofa dan Marwa teu bisa sa'i gudak gidig di dieu bulak balik eta mah mawa berak ka ditu ka dieu tah sok atuh geula ieu kumpulkeun boga duit teh lamun ayeuna bapak geus umroh bapak geus ngalaksanakeun ibadah haji da lain keur kuring demi Allah keur bapak keur ibu matak lamun aya kiai ustad ajengan santri mualim ustadah nerangkeun kieu terima kasih telah mengingatkan nuhun ajengan deemutan kitu cuma ngomong nanti hayu ngusup atau makin ngusup wae sama tanpa omongan mana mah jujur 8 soak aing pamajikan mah tiungna belel kudu nama boga laladangan teh pangmeulikeun tiung atunya pamajikan teh padanti ka madrasah nur ada trendy top brand masa kini button strap 700.000 di Majalengka deh gaya meureun bebeb teh salemur pangmeulikeun tiung atuh manja Ipan Gunawan mun teu denai atuh aya kan denai 245 Joya atau Elzata, Dauki, Nibras, Umama, Robani. Jadi ti poe kamari nikakeun kaina teh gonta-ganti we, tiung teh gining. Imah boga tiung teh pamere we ti calon bupati. Bari aya mereka coblos. Dengekeun tim sukses ya. Tim sukses tapi can sukses. Haji sabara juta ya di Masjidil Haram anu bade ngalaksanakeun wukuf di Arafah Muzdalifah pergi ke Mina melontar Jumratul Aqabah ula usta mayardam haji tamatu tawaf ifadah salat berdoa minum air jam-jam sa'i dari Bukit Sofa dan Marwa tahallul Allahu Karim ya ulah boros coba nu kadua teu mampu ajengan abdi mah haji umroh kabuktian ajengan sakieu buktina ge da kuring matani ge lain nu boga kebona ngan saukur penggarap kuring mah ladang tani ge tibang bulak-balik deui we kana ubar kana binih kana pepelakan gaduh ge susu sesa kanggo sadi dinten ajengan teu wajib barikeun nu teu mampu mah bener teu ngan ulah waka putus asa lurah aya ilmu nu kadua anda tidak umroh anda tidak haji baca dina kitab Durrah baca dina kitab Riyadus Shalihin kalau tidak mampu berhaji kalau tidak mampu umroh menyembelih hewan kurban fasolli li rabbika wanhar salat dan berkurban barang siapa yang diberikan rizki tidak mau berkurban jangan dekat-dekat tempat salatku ulah waka eureun ulah naon ye henteu haji henteu umroh henteu kurban ari harga doma teh ieu lah eta atuh lamun dihitung ya sataun hayang kurban 10.000 we hei 10.000 sapoe manya teu mampu 10.000 sapoe nabung na cengcelengan nu aya kanang hayaman teh ning anu kumaha we lah cengcelengan di dinya mah urut konghuan ngan dikohokan ku bedog dilakban beda bisi ku salaki dibelikeun kana manuk 10.000 we sapoe lamun 10.000 sapoe ari sabulan 300 ari 10 bulan 3 juta aya nu 2 bulan deui lain jadi 3 juta genep
geus kagaleh doma di lemur mah 3 juta teh gede. Ieu mah kumaha atuh da. Waktu kurban lain meuli doma kalaka meuli areng we jeung tusukna. Lain sorry saya istighfar teh. Dina kitabna ge meuli doma, ieu mah batur meuli doma kalaka meuli areng we jeung tusukna. Bari ngadaguan kupon. Mit amit aing eta jelema. Lain ieu geus kolot ieu. Manya teu mampu 10.000. Anu dugi ka Allah teh dagingna lain, kulitna lain, tanukna lain, getihna lain. Memeh getih nepi kana taneuh teh takwana, ikhlasna anu bakal ditampi ku Allah teh nyampurnakeun ikhtiar, tidak haji, tidak umroh atuh kurban. Eta keras jelema teh da kalaka meuli areng jeung pameuleuman disiapkeun bari ngadaguan kurban teu kabagian ngamuk teh sanu kurban si eta mun itu mere bedegong anu bedegong teh saha didinya mah lain narima mere geus mampu atuh penting na ngaji teh kieu ye batur mah Nabiullah Ibrahim Khalilullah pengorbanan luar biasa Nabi Ismail di sana kamina nya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dijawab ku Nabi Ismail la ilaha illallah Allahu Akbar malaikat menjawab Allahu Akbar walillahil hamd geresel teuterak diasah deui takbir deui geresel teuterak pas katilu kali dicobakeun kana batu belah tilu Jumratul Aqabah ulad dan dusta Nabi Ismail digoda oleh iblis dan setan dilempar dengan batu kerikil eta simbol melontar jamarot teh. Coba batur mah korban teh tah ku anak anu dibika deudeuh lamun harita teu diganti ya teu diganti ku doma beak sia lurah maneh rayagung ayeuna ieu nu pangbadagna awakna ya matak atuh cing atuh berkurban ustad pun teu tos mampu kurban ulangan hayang dibarerena we hungkul sok nitah ka batur kurban di manehna domana loba kalau ka dijual teh kurban hayang na teh dibere we dibere kan makadengeun aya lah rada ngahulang da jelema teh da wajib atuh cek dina Imam Maliki mah menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad paham teu wasil kurban abdi ge sami nabung sataun teh kumpulkeun ulah saukur nitah ka batur kudu jadi contoh urangna kudu jadi uswah kudu merek keteladanan gitu baca siap-siap kurban ya sakedap deui nah beak kulipen siapa lipen maleuwi 10.000 teteh lipen nate aya nu merek Ines aya Ines Apon Mirabella MS Glow 300.000 upami member mah teteh biwir amucu wedakan kurban teu era ku doma teu diwedak doma mah jadi kumahanya ayo geus deukeut harak heueuhnya ari geus deukeut asa hayang kurban ari kamari ka mana wae atuh coba ye hiji haji 2 umroh 3 naon di bulan ieu teh berkurban ari kurban waktosna kaping 10 nahrun menyembelih 11 12 13 hari tasrik haram puasana menang kurban darasa nah gitu meuli doma ya doma mah 1 juta ge komplit aya ceunian ieu mah doma teu kabeuli ari HP HP nang
gaya iPhone. Aduh, hari pagawean kasbon gaya wis mah diheulakeun. Demi Allah HP mah teu dibawa maot teu nek iPhone nek Samsung nek HP naon nu gaya nu dilipat layar sentuh moal dibawa tetep nu bakal nyarengan urang tos pupus mah amal soleh kurban umroh haji teh bade dicanak HP. Oh saya tah marek ningali YouTube di makam lain seriusnya dengekeun tukang sowan kurban cek sowan semua semampu atuh da nyewakeun wae teh sare-sare sabaraha poe kamari dangdut apa Bu Ibu kurban bade peser areng cenah si eta ngomongna teh bade cenah meser areng meli doma malin meuli areng. Ya Allah ajengan ulah sok kitu atuh ju ajengan da di lemut teh teu beunghar kabeh emak mah boro-boro emak mah dahar sapopoe ge pamere ti anak sapopoe ge pamere ti minantu heudak mamah puguh jelema teu mampu teu dosa da teu boga tapi cicing heula ulah putus asa tina rahmat Allah. Naon anu kudu dilakukeun saum sunnah ai sae nama ti kaping hiji dugikeun ka kaping salapan cenah ajengan bade nu dua dinten we engkeun Rebo sareng Kemis 8 disebut tarwiyah salapan disebut Arafah tah saum hari nu saena mah haji atos umroh atau kurban bade saum nuju sae teh nu kitu tak eta nu sae mah da lain teu hayang cenah puasa tanggal 8 teh mah jadi saya mah gering na Rebo tak kedeung deui teh gering Rebo teh mah saya mah jadi batur puasa mah saya mah ayeuna mah teu mah nyeblak ayeuna mah lain dengekeun nu nyarane si teh batur puasa mama itu yang mah teh tanggal 8 saya mah tanggal 8 we vertigo darah tinggi jadi ngadadak kering teh 2 poe tina sataun teh aya ada jelema teh hanapeun tenda pokona mah jadi 2 poe saya mah kering teh engke teh tanggal 8 Rebo lain 8 Rebo tanggal 8 teh Kemis Jumaah teh pan lebaran sami sareng Saudi ayeuna mah sami tanggal 8 teh mah salaki euceum mah ayeuna mah henteu ngopi ngabret ayeuna mah cager lambung teh jadi aya geuringna teh usum-usuman ngopi mah henteu ayeuna mah cager ayeuna mah beak 2 gelas kopi hideung teh jeung udud ngepluk we tanggal 10 we tah lebaran nya cager deui ngecrokan hulu doma jadi saya mah geuring teh 2 poe weh teka beneran gablek salaki teh dah sok apeung mah geuring teh usum-usuman kapan tanggal 10 mah lebarannya dah hulu doma teh dikecrokan ceuk pamajikanna teh ari kamari darah tinggi ayeuna mah cager mah cager saya mah tanggal 10 mah lebaran digeber atah keneh ge diledot we majarkeun teh obat kuat pret sok atuh sok ulah-ulang teh yeuh umur mah teh aya nu terang Bapak demi Allah rahasia Allah urang ayeuna tiasa tepang nya leres teu salat Idul Adha leres kamari mah aya si eta ayeuna tos teu aya kamari mah gigireun salat Idul Fitri teh nemeh pisan pan aya pengumuman ari umur teu aya nu terang da ayeuna sakumaha sawahna hektaran maot mah makamna 2 meter can ngadenge anu lega sawahna lega kebonna makamna 2 hektar manya mai trek futsal anggar we 2 meter sok ayeuna bapak boga kebon maot dipawa moal ye dengekeun lalaki ye
der we lalakina teh maot boga kebon boga imah boga mobil tapi teu boga amal teu dibawa maot teh geuningan amal rugi mun maot teu mawa amal beres idah pamajikanna teh kawin deui apa teh kawinna anu sok ngaborong tomatna lain seuri areling mata geus teh geus maot mah kawin deui lah paribasa setia awewe setia teh heuh ayeuna aya geus maot mah renyem ateul beres idah mengah nyeun status janda merana karek beres idah teteh geus nyeun status mata ke ulah loba pikiran ya nama lobakeun amal we geus kada bakal maot atuh aya jaminan bapak tahun hareup hirup ayo rek nanya siapa yang menjamin besok masih hidup ayo siapa Kori masih ada jaminan saya demi Allah belum tentu lintang tinaon atuh amal soleh leres teu matak ulah benu lamun diterangkeun kieu teh hek amalkeun saum atuh tanggal 8 pan batur di Mekah teh keur tarwiyah aya nu kamina tanggal 8 teh batur teh ka Arafah keur wukuf urang mah atuh di Minah teu hukum teu cing atuh di dieu saum atuh jam 8 teh geus ngopi hareupeun imah batur eueuh ka era teh jelema mah cenah majarkeun teh sanes teu hoyong Pak Ustad nya eta ieu teh lambung mamah mah lebaran ulen beak opat raginang sakeler anu diomong-omong kolesterol hei bu teraskeun tanggal 10 teh lebaran ibak dina kitab fikih gitu Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad ngajelaskeun ibak bersiwak sikat gigi pakai wangi-wangian lalaki manon alkohol pakai baju nu bersih anu rapi anu sopan nutup aurat rek naon mahal ke ari najis mah dosa paham teu sing atuh sing rapi rek salat ye lain cek abdi dina Al-Qur'an ketika anda akan melaksanakan sholat pergi ke masjid pakai pakaian yang terindah yang bersih yang rapi yang menutup aurat ustad pakai baju bodas pakai samping pakai peci kori pakai sorban pakai tangan panjang si bapak pakai gamis itu sing rapi ka masjid teh cuma sholat pakai kaos pamere antrakol di dieu teh masa kalian jeung decis ya teh takadinya bawa kayaknya pupuk kujang waktu na sholat kalah ka pamere di tukang ubar ayo deui nu coblos cenah nyata tuh sing rapi ece Idul Fitri sunah tuang ari Idul Adha mah sunahna teu tuang nah ajengan make tetuang da contoh ti Nabi kitu margi urang bade menyembelih hewan kurban jadi sunahna Idul Adha mah tetuangnya hei tetuang heula kecuali Idul Fitri mangga make mukena nu alus yo ka madrasah teh salat Id teh kuduna masalah kina ayeuna teh mang meulikeun naik lebaran teh mau kena gelombang cinta 800 nahkeun tah mah teu hareudang tah mah ada nyata gablog salaki teh mere mukena teh sakali we basa mas kawin kageun kaina can mang meulikeun deui ya Allah ya Karim kalah kamulian wae manuk pagaweanna teh manuk mandi-mandian pamajikan gering mah teu dilap-lap acan ari manuk mah parabna ke apel ari pamajikan yang nyata dorok-dok sora manuk alus sora pamajikan ngagerek
manuk nage murei kenari anis lakbet kacer ning apal pan ye ge korban geus tong gandeng sateu ge salam satu hobi ya mata kapal esen ge ngos cicing lain ngomongkeun dininya ngomongkeun ieu daru ditingali teh lain jelema ku kumul hooh saku teh ibu bu kumaha cenah tos beres ibak nganggo acuk nganggo peci nganggo sorban hei papah ka masjid takbir sunnahna detak jantung diisi ku zikrullah masalul la yakuru rabbahu perumpamaan orang yang suka zikir dan orang yang tidak suka zikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan yang mati ari nu maot di jero bumi gelap gulita aidi anu hirup di atas bumi terang benderang lamun hate hayang tenang zikir ya sunahna teh rek ka masjid teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kitu lempang ka masjid teh sok kitu takbir ka masjid udud deui we udud nek ka masjid teh lain takbir udud batur kamar sigit salat sunat tahiyatul masjid cicing deket masjid teh udun bari ngomong bagian sahaina euy khutbahna ustad eta wah lila cenah mata tong sok lila teuing salurah coba piomongan wae enggak hei wudu tos paham ibu takbirnya tos tah eta bulan haji disebutna cek orang lumur mah ayeuna orang bab nikah ngalami sedikit-sedikit aja satu-satu aja lah mana pengantenna cek abdi ge pengantenna ka dieu apa naik nasihat pertikahan ieu teh ari kamari dangdut kaluhur sia mah ari ngaji henteu lain dan nyaho aya na TikTok ya kenailah ieu mah rujukna sanes ka panganten baru oge ka panganten bari we nu ieu tadi jaruru tah kieu we da ka kuping ieu khairun nisa iman idan nasarta ilaiha sarotka ari ciri istri nu salehah apabila dipandang menyenangkan siapa yang memandang man rujukna ka salaki mata panganten istri dihias teu eta teh edukasi hei pendidikan kudu kitu ari ka salaki teh kitu maksudna mah teh lain dihias-hias teuing teh ada pakaian akad nikah ada ya warna putih kan ada pakaian khusus untuk menerima tamu yeuh ibu bapak kupingkeun ari dangdan ibadah ajengan ibadah lamun keur salaki yeuh kudu ngarti sabab loba jelema nu teu ngarti geulis awewe teh lamun ka pasar nu bade senam apunten ieu ka tukang senam kasebatnya dilipen aduh lipen bulak balik ciga ngaspal make tisu basah mitu diemplet-emplet kan tong direkam kan yes. Sifat tamahan deui pan halisna bea kahebos ku open dulu make wedak aduh carana merecet nyaeta atuh ari jelema zaman kiwari ibu-ibu aneh ibu mah ari kaluar ti imah gareulis siga bidadari hor aneh ari nyang hareupan salaki ciga kunti ulah kitu atuh geulis teh keur salaki euy lain keur batur ayeuna ieu poe Senen malam Salasa bisi salaki hayang mirasa mandi beb mandi beb mandi asa teh luluran make skincare da kitu morolog uci haneut
genah malam Salasa tengah geleser nikmat moal karasa macul 2 garit ge geus genti oli mah harampang awak teh dengekeun kudu kitu tah geulis teh geus salaki ieu mah malam Jumaah waktuna dipake kalahkah ngadurukan Gusti nu agung waktuna dipake bau rokrak sia mah salahnya kawewe kitu teh da otak salaki nang nguseup wae teh da baingan da bau rokrak sok nyalakeun ka salaki pagawean nguseup pada moal nguseup atuh ari seungit mah jujur sok hayo lalaki hayo ieu mah halal anu haram mah jinah jangan jinah mah teu meunang da ieu mah nafkah lahir nafkah batin rumah tangga ngaranna oge menang pahala gede awewe ngajakan ti heula tah mutak ngajakan teh kudu ti heula kudu dikodean we sia mana naon teh cerak kecrek karak nyampeurkeun sel aing teu cara kana uangna ngabret kana uangna mah sing ingat yo poe Kemis teh luluran sing ulah ngadurukan waktu dipake mawa sisir kerep Allah keprak kepruk nyalik sik ngelakuan cek salah kita gagal anas aing geus di warung meuli Aladina kapsul gagal ningali pamajikan mawa sisir kerep sok kitu coba dengekeun coba sih teh poe Kemis mamani ulah eta ulah sok durak-duruk pare sapoe mah heula servis salaki cihaneut manina ikat gigi meuli permen kiss seungit jujur lalaki hayo lain bohong hayo da urang genah rumah tangga diajak ti heula mah lain bohong lamun pamajikan seungit demi Allah hei suami mah bahagia bener teu genah seungit mamah kitu atuh tapi aku aneh sama kamu lamun pamajikan seungit suami bahagia tapi ketika suami seungit kamu curiga mereka mana seungit lain gitu sia dengekeun manya lalaki kudu bau lalai sia teh aneh awewe mah hari manehna seungit urang mah bahagia tapi ketika aku wangi kamu curiga mereka mana eta ini seungit meleding beger mino lieur begana teh kudu bau lalai sia teh salaki paham tidak jadi cantik itu untuk siapa hei pengantin kudu geulis bulan madu atuh ka Majalengka atuh ka Pitra nyewa hotel bulan madu di pilot teh nyempil di kolot era aing mah manina ge euy ka Pitra atuh ka Majalengka 600 geleser kenaheun cihaneut eueuh nu ngaganggu maka rek sare nyanyi ieu mah hei Bu poe Kemis malam Jumaah spray ganti my love aduh panek dipake geleser aya my love Kintakun Emerald Kingland Lady Rose Bonita my love King Coil genah spray teh ieu mah spray teh urut sepanduk Gusti vaksin ampun aing muriang sarena spray kitu hei cantik untuk siapa cantik teh cantik teh untuk siapa lain keur batur ngaji ieu mah udah tartib garulieu sare kaonangan barawatas wadah bolu cek diulang ya cantik untuk siapa anu kadua wanita solehah mah apabila diberi bersyukur dibere ku salaki teh teu boleh disuhun dina mun-munan alhamdulillah ya Allah ya nafkah lahir halal dan thayyibah halal Gusti keun bae abdi boga salaki leungeunna kotor nu penting mah rezekina bersih
kahartos sawios panangana kotor, kotor ku leutak, kotor ku semen, kotor ku adukan, kotor ku minyak, bobolokot ku jalantrah, keun bae. Nu penting rezekina naon? Bersih. Oh daripada ayeuna leungeunna bersih tapi na rezekina kotor, leungeunna mah heueuh bersih, pagaweana ngadepo we ngadepo. Top up dana kana slot judi online aya nu gelo di penta nomor ceuk nu gelo teh pugu aing ge korban slot gelo kabeh atuh. Bu, ibu, istri nu solehah dipandang menyenang, diberi alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Sakieu ge Pak, urang mah alhamdulillah bisa tolabul ilmi. Batur mah yeuh aya nu keur bencana kaurugan poe ieu teh nya. Sabaraha urang eta korbanna. Bu, batur mah ayeuna teh aya nu keur di rumah sakitnya, anu di IGD, aya IGD kan, instalasi gawat darurat aya anu di oksigen, aya anu penyakit jantung, di-ring. Urang masak ge alham matak ari keur ngaji mah ngaji we ulah sok delak-delek kana geulang batur moal bener ngaji ieu delok-delek cangkeul ngaji kitu mah disiku babaturana teh eta geulangna ceuk nu disiku teh ladang tomat amit jelema teh kitu aing. Jadi jelema ayeuna mah loba jelema nu geuring mikiran batur. Da lain lohong. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Coba batur hajat diomongkeun, ibi geus kaonangan acan, wa geus kaonangan acan, urang mah kalek balik ngabejaan dagingna liat tah. Seuringnya heueuh, dina hatena teh aku banget gitu. Ari daging hayang hipu ari kaonangan 5.000 aya mita. Matak lamun naik hajat merekan aya mah selamat datang Wilujeng Sumping mohon doa restu 100.000 hipu gitu we. 5.000 liat gitu we. Aya dagingna hipu cenanya jerukna mandarin sauna raja sere panganten geulis asakan ngeuna hanya kali kawina ka aki-akinya. Daging hipu panganten liat. Iya. Jelema teh imit-amit aing. Bu, kedah bersuk sok aya lalaki anu diomongan ku pamajikan kieu, laki rabi larabagja pahit peuheur rumah tangga geus lila cenah kamajuan. Sok nyeri hate diomongan kitu teh, ulah sok ngomong kitu ieu da lalaki ge lain teu hayang mere gedenya Pak. Tapi rezeki mah kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Profesi boleh sama ya petani, ya kan? Tapi rezeki berbeda enggak? Kalau ada teman jadi petani sukses, jadikan dong motivasi, jangan dijadikan iri dan dengki. Ketan HTHD mah, nah hanya sanena HD, oh da jakat mah tuh. Nah hanya tanina kabeneran, oh pan sodaku bisa nolak bala, bager ka fakir ka miskina, eta nu alus mah. Imam muja. Kamari ge panyawahna letahna ngelel. Nyata tuh goreng hate jelema teh da. Bu, ibu ulah sok ngomong kieu ka salaki, laki rabi larabagja pahit peuheur rumah tangga geus lila kamajuan. Aduh nyeri hate, eueuh hayang maju teh, coba jawab hoyong maju teh, ngilu kana truk sia ka hareup ka ditu tuh jung maju sorangan sia di talaga naik di kadi ojek sia so ingat kawewe kitu teh da. Hoda boro-boro jeung tatangga sa anak sa inung sa bapa beda teu rezeki. Sa inung sa bapa beda teu? Lanceukna kieu, adina kieu, panengah kieu, bungsu rezeki mah beda.
tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Ulah sok ngewa karena milik rezeki anu dipilih ku batur ulah teh sok panasan tatangga meuli kulkas asup angin dikerok teh ku salaki teu beureum kalau kagamar kulkas. Terakhir, wanita yang solehah neng kupingkeun. Di mana suami tidak ada jaga marwah keluarga. Hek tanyakeun kalau be haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah. Bener teu? Ulah ku nafsu kudu ku ilmu. Ulah ku kudu ku awewe mana pergi haji rek pergi umroh kudu aya mahram aja kan. Mahram pendamping siapa? Suami boleh, anak boleh, kakak boleh, bapak boleh. Awewe mah kudu gidik umroh haji kudu aya mahram. Teu meunang ceceleng-celengan sorangan ibadah oge aya aturan ya ku ilmu namun rupa ge ulah ku nafsu awewe mah. Punten ya naik puasa sunat Arafah, naik puasa sunat tarwiyah ya sunat ya lain wajib kedah wawartos kaca oge. Bade puasa sunat ge kedah wawartos kaca eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk ieu kedengekeun ulah mawa karep sorangan atuh teh unyak anyuk geus mah hayo sadak kitu nyaho ka tukang daster 2000 sapoe. Aya tukang daster nu 2000 sapoe sok ngaliwat ka dia jam 11 tekatnya tah mawa keresek hideung kamari nyimpang ka imah euceup. Nu hade kieu salaki dagang pamajikan duha ta eta samawa ma eta tah nu dimaksud samawa teh nu kitu. Sakinah mawaddah warahmah teh satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi eta rumah tangga nu geunah mah bebarengan salaki dagang pamajikan duha salaki bekerja istri berdoa mantap salaki usaha pamajikan usoli salaki ka sawah ka kebon ngamparkeun sajadah eta nu hade mah. Ya salaki dagang, salaki tani ngarariung di Bang Emok. Astagfirullahaladzim, aku berjanji. Rumah tangga itu marungkat atuh besti. Nu hiji ngala, nu hiji ngaruksak. Perempuan, ibu-ibu, keluar rumah izin suami. Bebeja ka salaki rek keluar ti imah teh. Di masalaki eueuh momotoran make kacamata hidung sebel aing ningalina kena OTW balik teh kacamatana teh coplok lain asal loba nu seurina aya sugannya di dieu nya anu salaki eueuh ngilu eueuh ngadadak ngaleungit cet soak aing paingan olok bae ngeusin teh atuh anu saya mah kieu salaki teh tani di lemur bari cicing di pigunungan batur imah make parabola manehna mah paraseuneu guntang gantung benih jagong guntang gantung gaji domba nih kan barudak rek sakola teh sok dipangkorengkeun sangu make gaji domba matak budakna teh montok ya teh akibat gaji domba. Batur imah minimalis manehna bilik hinis ini teh salaki teh ka kebon make kaos dengan pamereti material 3 roda cek pamajikan teh bapak aya naon kari ya sakedeung wat tijaratan lang tabu wat tijaroh anu barokah pepelakan teh sugih mukti tiru islami ladang tani kabeuli mobil Camry model kiwari duit salamari bisa ngalaksanakeun ibadah haji bari boka pamajikan geulis model bidadari
ulah ladang tani teh rugi timbul daki nu didaang huni bari pamajikan hiji jiga Kunti. Aya naon Bapak? Di mana rek pepelakan wudu heula meh berkah pepelakanana ilmu tah abdi. Hek baca atuh dina kitabna wa tijaratan lang tabur, tijaroh barokah. Pepelakan teh berkah memeh melak wudu heula. Osok memeh ka sawah wudu ka kebon. Wudu deui lain wudu odod. Aduh, matak sawah lega ge beak ku keong. Ini salaki ka mana? Ka kebon. Biasa we geuningan mawa teko koneng paranti meuli eta paranti nginum di kebon apa teko teu? Teko koneng apa teu? Anu oleh-oleh haji teh ning. Besok aya teko nu koneng, pan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safarnya ngareupelan. Pan sok dibere teh lamun mawa hayam mah teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna lurah. Hayam gede teko gede, hayam leutik teko leutik. Mun mawa nog dibere kopea. Lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 tos. Mah kulan Bapak rek ka sawah dina nyampurnakeun ikhtiar pan kedeung deui kurban doma manggas kabel syukur atuh urang kukumpul umroh jeung mama urang teh dah saperjuangan teu boga nikakeun ka ayeuna syukur atuh Bapak wudu tan atos seujung ka sawah teh ieu deungeun-deungeunna si hayang wajib kapal api dengan kopi teh anu 5.000 ti warung teh aningan heuda ari bahagia mah lain di materi tapi bahagia mah di hati sanajan cai teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak kelain hati mah happy sanajan tiung joya mau kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Innova duit loba sawah lega anger we batin kasiksa sarege teu tibra nyagena kasur busa daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA moal ngeunah moal matak sedang ngahulang ngajina teh keun mikiran salaki aya beja salaki kagoda Quran da ngora sok aya teh salemur mah hiji-hijieun cicing tong silih toel saya teh dengikeun aya pokona mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh ieu nu disebut samawat aduh osok itu salaki rek ka kebon cium tangan ningali sinetron film azab ari kalakuan ajabeun hari ini ditonton film azab hari kalakuan ajabeun ini salaki teh cek salaki teh mah angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam Pak hati-hati ya di jalan kata suaminya kapan yang di hati diajak jalan-jalan kayaknya mun menang warisan saya tambah ulin teh ngadaguan mitoha maut ulin atuh ulin kapanyawoyan nepi ya mah kapanyawoyan ngopi di luhur cuma acan kapanyawoyan ge eleh ku urang mah kapatra ngenong deh Horizon Kertajati aya hotel aya kan di Horizon di Kertajati ulin atuh luhur rapat berangkat salaki cek ajengan ti Cianjur ge daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur eueuh mangpaat eueuh maslahat mending deukeutkeun diri ka Allah pan anak teh keur masantren di Latansa budak masantren di Sunanul Huda budak masantren di Manon Jaya budak masantren di Cipasung keun anak atuh nu bakal nuluykeun perjuangan anak sanajan boga salaki tukang tani moal putus asa tidak rahmat Allah hayang boga budak jadi kiai duha pamajikan biasa we di pancuran geuningannya colok pan rada nyocokan purudul geuningan keueup apu teh
nyikat gigi panubengan maku odol manehna maku kenteng matak sorono ikanang hayam teh beak da dipek-prekan wae atuh sok coba ajengan anu model kieu da moal apaleun lamun lain ti lemur mah ieu mah ti lemur asli ieu mah sok da di lemur mah kitu ku kenteng sapu parege nya dibeuleum dioseng-oseng na make baskom teh dipake sampo teh hideung bagaikan gadis hansil baheula mah resep lain bohong kerleutik ingat kene baheula titah meuli minyak tanah ku kolot ka warung kompan teh didagor-dagor kana tuur boga pamulangat teh meuli limun alah limun nyereng mual apa siap barudak ayeuna mah siapa apal miksu sia mah budak ayeuna mah COD sia mah moal apal moal baheula mah lain bohongnya limun ngalaman teh limun anu nyerang tanah botol oke cek tukang warung teh woi balikeun deui botolna dibalikeun sia baheula mah mun ayeuna dipangpengkeun budak baheula mah limun goeh kancing saparapat teh mahi ka Isa sih bener sih kue kancing itu apal wae balagas mah baheula mah ngaji resep ngaji maghrib ngaji dunia poek hate caang nah hama ke disebut dunia baheula poek hate caang dunia baheula mah poek patroma cempor tapi ngaji sarang ayeuna caang tapi paroek dunia mana nu ngajina baheula mah dunia poek hate caang pinuh ilung ku bulu geuning duta cempor hari dong dia teh lain bohong baheula mah subuh ngaji resep beres subuh ngaji teh neangan jamu air sesa-sesa lalai nu hiji ngeunuk-ngeunuk nu hiji nampanan ku samping petis balik sakola teh udunan kecap uyah cengek uyah mutu coet beres teh marani di wahangan awewe belah kulon lalaki belah wetan da teu make baju ge eueuh nu reuneus sia teh baheula mah lain iraha aya nu reuneus sia baheula mah mani teuleum kana podowok tiba ngajerewek sia teh da nyabak kungkul sia teh balaga sia kos nu teu ngalaman ngah ngeh sia resep anu legeg kitu teh aing hada baheula mah kitu abah duha usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar beres duha 2 rakaat mangga 4 rakaat mangga 6 rakaat mangga baca dina kitab Alfiyah Ibnu Malik kenapa Ibnu Malik dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain haik baca dina Alfiyah kunaon Imam Ibnu Malik dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain dina ibadah mah istiqomah lain jumlah Yuma sholat duha 8 rakaat satauneun ya Allah cenah ngomongna teh meh jongjon kabina manyaya ibadah satauneun cenah ngomongna teh meh jongjon cenah beling sungan beres sholat duha teh zikir ngadoa Allahumma in kana rizki bisama'i ya Allah pami rizki di langit lungsurkeun ieu ngaji kudu mampu ustad ngabedakeun mana materi mana rizki pan dina doana ge Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban rizkinya kudu bisa ngabedakeun mana materi mana rizki mobil mah materi duit mah materi imah mah materi rizki mah lain saukur eta demi Allah sehat rizki lain sehat rizki lain ari tenang hate anak soleh anak solehah tah eta karak ngaji duit teh sama naon teh rizki teh nya wah duit teh rizki teu eling sugan sok ayeuna tah duit mah hayo laloba sia tapi panyakitna teu harayang loba deui sawah saeutik sawah lega teu beunang ngadang sangu da gula pantuhnya digram sanguna ge sangu poe nu maculna mah teu boga sawah 2 boboko lain ngah sadengkeun mata kudu mampu ngabedakeun mana rezeki mana materi
batur boga sawahna materi tukang maculna rezeki sehat hulu japuh renos hantem terus lencah ngabret malam Jumat teh gigi 2 menagen tadi oper woy rezeki sok duit naon teh tah ari tenang hate rezeki teh ya ari keur tenang hate mah nya hampura Pak sumber penyakit teh geuningan cek dokter teh akibat pikirannya sumber penyakit teh tina pola makan nya tina pola hidup eta cek dokter dari keur tenang hate mah nya ya Allah ya Karim meuli kopi warung geuningan kapal api ABC susu teh tarik white kopi aku maha karesep we teh koh hideung geuningan da kumaha atuh nyeuseuna wegah geuningan teh kona apal teh nu hideung nih umpal-umpalan cai teh ngagolotrok wadahan si kopi teh kana gelas anu songhek geuning gelasna teh kucurkeun cai kocek we tong ku senok dikocek teh ku cangkang mah aduh keur geunah hate memeh dipiceun di lamot teh la Allah lain seuri sapedo teh aduh tiada tanding tiada banding Allah geus dipiceun teh dicokot deui da bisi aya hadiah hayang menang umroh pan aya umroh tina kopinya aya kannya umroh bersama kopi wahid kan aya dina eta mantak salaki ngopi teh ulah disaram hayang umroh teh umroh nanti lambung tah Allahumma in kana rizki bisama'i fa anjil huwa in kana fil ardi kalau memang rizki di langit diturunkan ku Allah kapinteran bapak tukang tani budak kapal Imriti bapak tukang tani budak kapal Kailani juara MTQ juara musabakoh qiraatil kutub aduh bahagia balik teh kalemur boga madrasah diniyah takmiliyah awaliyah boga majelis taklim tah demi Allah rezeki teh eta teh rezeki anu langkung ti materi boga budak saleh teh nya bener teu matak palurah ke naik urang mah ka kantor desa jalan kaki yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor desa naik mercy tapi hasil korupsi moal walagri moal bener teu keun bae urang mah ka kebon lamun ngecrek hujan make kantong salada nu 10 kilo teh geuning aya di kantong salada nih anak-anak plastik tahan angin daripada make tahanan lampu eta dengan jaket oren tahanan KPK najis teh aya Ibu bapak mohon maaf saya sedang kadar gulanya tinggi nih nggak bisa lama ya karena saya mau pulang lagi punten kanggo pameget nama teu acannya baru istri ya dipandang menyenang diberi bersuk suami tidak ada jaga marwah keluarga punten Pak Hajat anu pameget nama teu acan maksudna supados besan ngulem abdi gitu jadingkeun di besan hajat deui da kudu make taktik atuh naon geus teu make teknik mah tuh ngeunah di dinya tuh panari kitu mah dionang deui meureun urang teh nya aya atuh meureun jang kurban wae mah Erbina sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.